pisarang mamana Asep kali jurang Purwasari tempat payu kadil ayana dikundangan apana Asep kali jurang Purwasari no pusti asma warisan mamana Asep kali jurang Purwasari anu bagus nyomcru galora cacatu silih wangi Asep bisara mamana Asep kali jurang Purwasari Siliwangi kergenan domuku Abah rame yang kesepuhan kali jurang diserang kumaati nunga kaduan icujang holi Neng Ira sarang Neng Alia kali jurang Temunggu di kasenian apa mileket ngalanyepa gening anak Bapak Kasan apa Yudi pede hewan di sarangan Mama Yudi nunga kaduhan Neng Intan di kali jurang Purwasari Kamana ngait kena kincir Bapak RT Karim BBR malah harap malongin di sarang mamaan anu sabar kakaler ketojo Pak Haji RW Asuma Ketua Gardu Jaya KB Pasir Ngaliki Kamana nistana pini Mama Jarok kaya nunga gaduhan Nek Munah Anissa Moala paler ku sabulan Papa Amos angkot cengko dure lain-lain Papa adei bos angkot cengko dure anu bager daun-daun awi Papa lain-lain daun awilan caberem ditaberan Papa Amos angkot cengkong duren anu bager lan caberem ditaberan Papa adei nganikir jeung kemang gambir Papa dangton anu bager kapayuna tanggal hoje jeung kanyere Bapak dangton anu dipikir bekik api Bapak dangton anu nyiuk sorangan padangton anu urang mangsak nyeri hati sapanjang urang gumelar ulah kena Bapak Haji Ade kesepuhan apa Sari unsikan teluk jampe di sarang Mama Haja sananti anu bager pisan ilmu tuntutunya siaran awon perlu disinglah api sandi suani ketua Kobra Jaya di sarang Mama Andre anu bager no awon perlu disinglah
Ajamil buah ngora disarang mama ogi batu kone supadulang jeung kananga ayat tatang gunawan disarang mama hajah halimah bager deui saya deui pamanor oben leor jaya disarangan mama nyai citeureuh aturana pinosono mama endang ngagaduhan apa mahana tegala buah disayang saya bapak kendang ngagaduhan warung serba ayah kanikir geningan bapak kendang ngagaduhan warung serba ayah disarangan mama Dewi ngagaduhan jangke pina panyalina banyu anu kanikir jeung kemangga pira tangkal honje jeung kanyere nini ampar anu bageus mamah Nadia tangkal honje jeung kanyere dipikir beuki kapikir Bapak Haji War ngagaduhan material tataranya gedang manggala horeng mantak nyeri hante mama haja asli anu ngagaduhan putri neng Ika dipikir beki ngapikir bapak era teh karim bebeher warahara balong indah disarang aku mama aan tumpang bager kemana jalan Cibulu mau nanja Pak RT Amsor cileuk sorangan pendek kacamata di Kamiri kasaha abi nyalindung mau menang tunggara diri Bapak tadi sarang Mamah Yati golepak jaya teluk jampe mau menang tunggara diri Bapak tadi sarang Mamah Yati golepak jaya teluk jampe kampungku Mamah Yati golepak jaya anu bager Mamah Yati kapungkur ngatut cara hidup Papa adore kapungkur ngatut cara hidup ayeuna kejambang deui jang apina cucu mama anu sayang ayeuna ngajambang oh, indah sekali duduk di pinggir pantai jang ucil anu nyileup pangawal panglima kumbang anu sok hayang karonggas sambil ku kenangkan kisah si baju loreng yang ucil anu nyileup pengawal panglima kumbang seorang anggota ABRI memakai baju loreng komplit dengan baretnya yang ucil anu nyileup pengawal panglima kumbang anu sok hayang karonggas wae sangat menawan nanti kebangsaan Indonesia aduh sangat ku kagumi
oh, indah sekali duduk di pinggir pantai Bapak Wakil atau Panglima Kumbang sambil ku kenangkan mama nama Depronang kali anu bager kapayuna. Oh, indah sekali mama nama Depon kali hurip duduk di pinggir pantai atur pimpinan gempur jagat nyele kali kelapa sambil ku kenangkan apa sakit magoler pede lalaba di Karang Liga seorang anggota ABRI Abah Reman nobogang besakana di Kalihurip sambil ku kenangkan Ajamil buah ora di sarang Mama Ogi di Batu Kone sangat menawan hati Jang Ogi Batu Kone kebangsaan Indonesia. Aduh sangat ku kagumi Jang Ucil anu nyilepang 5 kumbang anu sok hayang karongkas wae. Oh, indah sekali duduk di pinggir pantai sambil ku kenangkan Jang Ucil anu nyilek pengawal Panglima Kumbang anu sok hayang karongkas wae sangat menawan hati kebangsaan Indonesia Bapak Wakil atau Panglima Kumbang. Aduh sangat ku kagumi mamah nama Depronang Kalihu anu bager kapayuna. Oh, indah sekali kang atur pimpinan gempur jagat duduk di pinggir pantai sambil ku kenangkan Abah Saki magoler pedagang lala di Karang Liang sangat menawan hati Abah Saki magoler pedagang lalapan di Karang Ligar amangan. Aduh sangat ku kagumi Abah Reman anu bager nu boga besakanang di Kalihurip. Oh, indah sekali duduk di pinggir pantai sambil ku kenangkan kisah si Bajolor seorang anggota ABRI Jang Ucil anu nyilep pengawal Panglima Kumbang nu sok hayang karongkas wae sambil ku kenangkan Bapak Wakil atau Panglima Kumbang sarang mamah nama Depronang kali sangat menawan hati mamah nama Depron Kalihurip kebangsaan Indonesia. Aduh sangat ku kagumi Bapak Wakil Barja di sarangan mama Bella Jomin kapayuna. Oh, indah sekali duduk di pinggir pantai sambil ku kenangkan kisah si Bajolor.
sinjang kirut sejati ning waya benjang laga ilu mapan kebudayaan kesenian jasana sanes lumayan pokok dianggo hiburan pamanor oben apana cenal yor jaya ngarakeun duduluran pokok dianggo hiburan ngarakeun duduluran pokok dianggo hiburan mamahnya leang-leang citra pelamaran anu bagus pokok dianggo hiburan pamanor oben apana cenah leor jaya ngarakeun duduluran samoja sarang malati kaca piring di sisi tai majara maneh majara maneh majara maneh reka huma pamanor obeng ari kacai mamahnya ileang-leang teh dia mandi kacai mamah endang nu ngagaduhan apem hana numpang pageurna majara maneh majara maneh majara maneh mama endang ari karunya ari ka abdi mah mamah endang deui anu ngagadoan apa manetok jalir janji ieu Allah ado bapa ka abdi sok nyeri Bapak RT kari abdi dae iya bapak abdi dae klang layang ari asal sama PRT kari BBR walahara balong indah ruah pulang di sarangan mama aan anu sabar anu bagus Bapak RT kari deui majar maneh majar maneh rek karunya majar maneh nek karunya Bapak RT kari BBR walahara balong indah di sarangan ku mama aan gono sok jalir janji kanu jauh sok dibelah risuk ngalamun pagi dibangkat pengkaturian Bapak RT kari BBR walahar balong indah di sarang mamaan anu sabar suka dibeli kopati lain-lain Bapak RT kari BBR walahar daun awi yang di sarang anak mamaan anu sabar lanca bere ditaber Pak RT kari BBR walahara balong indah temunggu dikasih
mamaan anu sabar pamilekeun Bapak RT Karim BBR walahar balong indah pamilekeun ngalenyepan oyong di sarangan mamaan anu bager samarang aja kaawonan tapi nuntun ka saya Bapak RT Karim BBR walahar balong indah disayang-sayang tapi nuntun ka saya Pak RT Karim BBR walahar balong indah 10 mamaan anu bager ditulang Bapak RT Karim BBR walahar pelakopo yang disarangan mamaan anu bager pelakopo ka areuna Bapak RT Karim BBR walahar balong indah 10 digonta-ganti moal poho ka ajeuna Bapak RT Karim BBR walahar balong indah moal acara mamaan anu bager moal poho ka ajeuna oyong disarangan bunda mayang anu bager cek abdi mah cek abdi beri tolong pamanor obeng leor jaya mesera cuka ka Cibino papa angdoren anu bager mesera cuka ka Cibino cek abdi geuninganna papa angdoren anu bager cek abdi pareko naon teu suka papa angdoren pulangkeun omong papa angdoren anu bager teu suka pulangkeun omong Bapak RT Karim BBR walahar balong indah hayang geureuh buru beureuh pamanor oben leor jaya disarangan mamanya leang-leang meser cuka Pak RT Karim BBR walahar balong indah anu sayang papa adoren anu bager hayang geurah pamanor oben leor jaya hayang geurah buru beunang disarang mamahnya leang-leang anu bager Bapak RT Karim BBR walahar balong indah papa adoren aturan kapayun daun saja pamanor oben leor jaya kaberitan daun awi ayeuna disarang mamanya leang-leang daun madu kararasa Pak RT Karim BBR walahar papa angdoren anu bager teu ayeuna sugan jaga sugan awe celilana papa angdoren teu ayeuna sugan jaga Bapak RT Karim BBR walahar balong indah disarang mama anu bager Cikurang gunung Cikurang ayat tatang gunawan grup cahaya mengal oyong disarangan mama Hajah Halimah anu bager mama Hajah Halimah keboy ayat tatang gunawan numpang bager
berangkat bareng karo babaturan Pak Haji Amil Isya Mama Jarum sih rame-rame guguyonan sababana jadi suasi Pak Haji Amil Isya jadi 7 Gunung Jati pada nadan Mama Jarum sih lima kamali lu esok mampirane juru kunci Pak Haji Amil Isya di serangan Mama Jarum sih anu bager diaturan Mbak Edi anu mana Mbak Edi sesapuput pita anu bager mana Rami anu mana muter-muter kota Cirebon Arab Katan Paulis Aneng Arab pulang Ibu Lisna Rami anu mana Paraman Mama Aib anu bager Gunung Jati tempat wong sebat Mbak Enti di serangan ku Mbak Enti anu bager di serangan deui ku Pamet Mamet anu mana Mbak Acep di serangan ku Mawin anu bager bagian beli unggal bulan tapi siapa RT Zakri Soekardi sering dolanan makan bareng Mama Jawaci ini babaturan api sandi rame-rame Mama Andre guguyona sababana si Adi Suha si Jamil Mama Yogi si Adi 7 Gunung Jati pada nada ning maka walia endang putra Puspita Jaya Mama Sultan Abang Sultan anu bager Gunung Jati Paupat Nasan tempat tong sebak Mama Sanit kang tukang masak Jawa Barat anu bager di serangan ku Pak Hadi anu mana Baji Uceng anu bager aturan geningan Pak Haji Uceng anu mana di serangan Mama Hajampen dia bisa para kaca Pak Kojang di anu mana aturan Pak Kojang tukang kesinga bedok anu bager di abdi mah Pak Jamil Isya Mama Jarum masih anu bager sama Mbak Edi setiap pupus kita beketi gantung Makna Rami digantung mah polis aneh Mama Narami anu bagus gergeget Abah Rahman anu mana
sama Pak Jamil Isya serasa bengket digantung serasa bengket digantung mama jarum si gantung talina gara-gara nabi dikantun bae di sesepupus bintang anu mana aturan Pak Narami anu bagus Samoja sareng malati kacapi sisi cahi pakoswara anu baga di sareng mamah win gitu kemangsud sabuah hati pakoswara kapi eli berang putih saja buati Pak Koswara di sana mama wiwin gitu tapi ini berang putih rungkun kaso sisi sumur po ika kembang boda si sarangan udin cara citamia mau poho saumur haji carami warung nasi pasar wadas kape di berang putih anu mana kapayunan Pakoswara deui aturan mama wiwin gitu kapayunan kapan abdi gaduh suwa Pakoswara konao tadi pongpokan kapan abdi kena baluang mama wiwin gitu kemana
ngobaranana kamana apinya lindung paku suara mama wiwine gitu anu manang kapayun kaduh ayun-ayun nanapo ikam disarangan udin cara citamia anu mana haturan kapayun deui nyangakeun kawilujengan nyangakeun kawilujengan pakos suara anu bager aturan kapayun deui samoja sareng malati kaca piring pakos suara mamah wiwina gitu sisi cai kemangsot cabua hati tapi kurang putih kemangsot cabua hati kok ikam disarangan udin cara anu mama kumasul suling teh awitamin kumakuri